bayangkan ku bapak sidawala langang ling-ling kawasia menuteling nini dibaberi saha sidawala rek naon majar teh cenah kulit nama cangkerek di istrika sok bayangkan ku bapak anu liweuh-liweuh naon popoyan batu dihili-hilikeun manya aki-aki maka lejing tangka kalapa dihampelas iya tulu dipelitur tulu dihormat sok bayangkan ku bapak gelo sidawala ari ngabohong teh ulah kemana karep si teh naon si teh didinya lamun ngabohong ulah kemana karep si teh nimuhkeun fitnah ka batur naon si laik majarkeun heueuh naon si laing ye sagelo-gelo nage aing di mana tangga kelapa dihamplas ucu kumaha wa saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun laras sok mineng kabanungan kumaha teh wa sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema laras karep hanteu deureuh-deureuh semohon wa angin kadar tinu kawasa laras nu bakal kasorang jeung karanapan semohon saperti anu karanapan ku kiwari doh nak kumaha teh wa lain ago ku payung butut tua teh ucu doh kumaha cobi wa tadi nama kulawarga teh estuning dipika hormat semohon malahan jadi tuladan ida laras atuh ngajen kabeh ge lamun pangih jeung teh teu boleh rengku tangtos kitu wa tapi kiwari eta teh tinggal waasna uluh nah aku naon wa loba tatangga-tatangga anu ngajarwuhan malahan aya wae anu pinah mung saampar jeung dugi ka kituna gara-gara kalakuan sidawala deuleu ucu nak kunaon akangna eta liri barat angeun sapariuk kaclak-clakan teh beurit jadi geuleuh kabeh tangtos wa kabarerang ge deuleu ucu tangtos sidawala jadi tekaopan tepayaan uluh gampang kasinggung itu wae uluh malahan bejana masuk ngamuk cina ucu tapi parandene kitu ucu genteng-genteng ulah potong sanajan begengtong digotong laras muarek loba teh nyalahkeun sidawala introspeksi diri salaku kolot ucu doh boa meureun dewek salila jadi bapak teh can bisa nyontohan anu hade keur budakna percanten sabab cek sepuh kapungkur wong tua damel wiwitan wong enom derma lakoni laras ngan meureunan dewek teh kudu apal kumaha wa da burung palung bodo geloge dewek teh masih kolotna urang talek we naon kahayang sidawala sae ma Kakang Semar kadieu mah geulis bojo bapa eta anu tokohan bela samandayan negara kita dibangun tetangga serano genta semaheun kaula damah-damahan kaula Kakang Semar kumaha wae budak kurang Kakang Semar urang talek we ayeuna mama naon kahayang sidawala tak geningan sae kaula nun mangalinggih mah timalan kaula nun yang bulan wa kasih cepot ka dieu kitu cu sae mangga urang pilari wa akang bulan itu disaur ku bapak yang maka
Ari Mayahan Adi seberapa tahun dihukum nanya naon dari akang nyerios teh boga Adi ngerakeun ngalunturkeun wibawa Komara anu jadi kolot lu wah naon teh aing ngangkrang wani ngalawan kanu jadi lanceuk lu kitu akang lamun tepi nuko kasabaran mah aing geus riweuh deui jeung sidawala lu sabaran akang teuing adi aing jadi kieu kunaon da sidawala mah terang ngelem tapi naha adi aing jadi kieu ampun aing semaka pihatur bapak diterima ya kamana sidawala duka tupa duka kemana pak kumaha wae urang dia pak sok diuk semaka pihatur mah diterima anak mas jeung mana sidawala duka mah tadi mangaleos ka Alfamaret ngajar teh yang tiis na jero da make AC dadah teuing jang Pak Bajang kumaha ayeuna urang ieu geus era abdi mah ku tatangga Pak tatangga ngajarauhan ayeuna gara-gara sidawala malahan beh kieu dulu mah ditonggoheun ngeuna bari tonggoheun kebon sampeu anu ngebon jagong ning pinah bapak transmigrasi mung saampar jeung urang gara-gara sidawala da eta kebon jagongna kakarecep geus acak-acak kusaha sidawala dulu itu tekop aya hayam beak kusaha sidawala dulu itu tekop aya entok beak kusaha sidawala tekop aya enog beak kusaha wabdi teh mah tapi sikap heulan ku sidawala jurik enog akang meni sok bayangkeun ku bapak sidawala langang lingling ka sia manu teling nini dibabeurik saha sidawala rek naon majar teh cenah kulitna mah cangkerek di istrika sok bayangkeun ku bapak lamun newak hayam bapak newak hayam teh beheungna cekal puih-puih kitu tah tiga kolecer kejarkeun deui atuh hayam teh mabok motor tatangga dikempesan kabeh antena TV nu tatangga dibalik-balikeun meh riweuh anu Pak anu riweuh naon popoyan batur dihili-hilikeun banyak aki-aki maka lejing tangka kalapa dihampelas tulu dipelitur tulu dihormat sok bayangkeun ku bapak gelo sidawala ka dieu cek aing gitu dan cek dewe ka dieu gerowan sidawala gerowan lain ngahulang sih teh hayo wey sesentak wae bisa setruk ulah naon teuning di mana siling iya di kolong kenaon sih di kolong kerenangan receh coba bapak dia bapakna titah ka kolong tuh Pak ka bapak titah ka kolong emangna bapak teh entog tah entog mah ceuk sia lanjut sidawala sumun meh bapak amek ka dieu jang salaresna dawala titah tadi ngadangukeun obrolan ieu bingah ieu dawala pala ditalek ku Semar margi memang idawala teh hayang ditanya ku Semar Badranaya waktuna aing balaka ieu poe ieu ka dieu jang manusia tersayang aku
kahonyo panjenengan buya tuh ke bapak nyebut buaya lain buaya aja diterima aja atau tekantun ke pangarsa umi diterima aja kunaon hidup tecu sekedap nah kaing tenyemah ya kaing tenyemah ari ngabohong teh ulah kemana karep sih teh naon sih teh didinya lamun ngabohong ulah kemana karep sih teh nimuhkeun fitnah ka batur naon si laik majarkeun heueuh naon si laing ya sagelo-gelona ge aing di mana tangga kelapa di amplas da aing mikir maka yang dipelitur segala rupa dihormat da aing teh nu gelo kabina-bina teuing maka jeung ngahilih-hilikeun popoyan batu sirik sia anu kitu mah naon si teh tunjuk anu jalan jeung naon si teh naon tuh pak kadu ngambek deh pak peda harapan kolot tidinya rek sama kain sok gede nges dewasa eker hanya hoyena naon si teh popoloton si teh aing jalan jeung sia belegug gabina-bina teuing didinya moal disebut lancik lamun eueuh adi tuh pak gede pak ngejang geus jang hargaan dewek jang tuh mantu pak make jeung tangga kalapa dihampelas koplok si teh gabina-bina teuing naon ieu sia luwih kitu si teh jadi gelo saha nu gelo didinya ya nu gelo mah didinya yang ngejang nges ngelehan kalau nyambi haji bina-bina teuing teh kalajeng teh mah campelan teh ngejang punya umi itu kana geus urusan yang aing sekarang ngelehan semakun lamun bapak gua aing dicacang sia goblok gua aing